Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, simkuring saparakanca di kelompok tilu teknologi digital kelas 4B anu anggotana Irma Kumal Hamidah, Muhammad Raihan Fadilah, Sadam Ridha Saputra, Saripah Oktaviani, anu baris medar video tutorial ngagunakeun media edit desain grafis designer pikeun ngedit infografis ngeunaan teks bahasan tradisi Sunda. Di tutorial teh ngarojong kana KD4.1 pengajaran teks bahasan tradisi Sunda, mata pelajaran bahasa Sunda di kelas 12 SMA. Sabada siswa rengse nyieun teks bahasan anu satuluyna kudu diedit pikeun dipidangkeun. Langkah-langkah ngagunakeun aplikasi designer pikeun ngedit infografis ngeunaan teks bahasan tradisi Sunda. Buka Google Chrome, tuluy dina kolom pencarian, ketik designer. Saenggeus kapanggih, buka aplikasi web designer, tuluy bakal muncul di halaman utama. Dina halaman utama, aya fitur template anu eusina jenis-jenis konten visual nu bisa dipilih. Pikeun ngadesain di antarana wae aya poster, kartu ucapan, kartu undangan, banner, jeung sajabana. Tayangan konten banner web. Tuluy pilih infografis. Urang bisa nyieun infografis kalawan nyieun desain sorangan atawa milih template infografis nu geus aya. Supaya leuwih gancang, urang pilih template nu disadiakeun anu sakirana saluyu jeung kabutuhan urang. Saenggeus milih template, tuluy urang bisa mulai ngadesain infografis. Bisa dimimitian ku nuliskeun judul infografis ku cara ngaganti teks nu aya dina template. Salian ti eta, urang oge bisa ngarobah jenis, ukuran, warna jeung gaya tulisan saluyu jeung nu dipikahayang. Hapus elemen-elemen atau stiker dina template anu sakirana moal dipake. Satuluyna, urang bisa nyalin teks bahasan tradisi Sunda ngeunaan ruwatan bumi nu geus dijieun kana template infografis kalawan ngatur posisi teksna sangkan merenah. Saenggeus eta, tambahkeun gambar tradisi ruwatan bumi nu aya dina penyimpanan HP. Kalawan nangtukeun posisi gambar dina infografis. Upama infografis geus rengse diedit, tuluy unduh infografis dina wangun gambar. Alasan kelompok milih aplikasi designer nyaeta kusabab aplikasina basajan jeung fleksibel sarta gampil digunakeun pikeun ngedit rupa-rupa desain grafis.
Kaonjoyan aplikasi desainer di antara wae nyaeta hiji. Loba variasi template jeung elemen pikeun ngedesain. 2. Loba konten visual anu bisa didesain ku aplikasi desainer. Di antarana nyaeta poster, kartu ucapan, kartu undangan, sertifikat, postingan sosial media, presentasi, infografis, jeung sajabana. 3. Gampang digunakeunana. Jalma nu munggaran ngagunakeun aplikasi desainer oge moal hese pikeun ngedit. 4. Sistem gawena relatif gampang tur basajan. Anapun kahengkeran aplikasi desainer di antara wae nyaeta hiji. Aplikasi kadang osok ngebug atawa error. 2. Aya sababaraha template nu kudu mayar. Template nu haratis ngan saeutik. 3. Kudu terus nyambung kana koneksi internet. Upamah henteu nyambung kana koneksi internet, moal bisa ngedit konten visual. 4. Kusabab premium, henteu sakabeh fitur dina aplikasi bisa diakses secara haratis. Mung sakitu anu tiasa dipedar, hapunten kana samudaya kalepatan, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.